when no one knows how it feels between disasters. It comes and goes. The life of dreams is moving faster. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Rian Akel guys. Hari ini kita nge-review Grand Apple ya, tempat terdekat kita lah dari rumah, jangan jauh-jauh guys. Iya posisi nuju teh sehatnya, duh hampur aja satacana sanes kirang-kirang sopan. Iya nuju kurang sehat, iya muka oge menika runyam-runyam kieu, iya rada kumaha ieu. Kudu rada dimanteskeun tuh tingali atuh guys. Iya enakeun ieu di posisinya di Grand Apple-nya anu pila blok sabarahanya ieu teh. Blok JA 12. Ya, sekarang kita nge-review pila-pila di sini ya. Tuh. Enakeun asli. Lain bohong. Bersama Andri. Andri. Kumaha ieu? Tuh guys. Santainya ya mah ngobrol-ngobrol santuy nya nge-review, ya mah explore deui gitunya. Di dia teh seueur tempat-tempat anu teu kaangge guys. Jadi seueur bangunan nu teu kaangge pisan tuh. Jadi serem lah mau ditinggal-tinggal mah guys. Aduh ieu banget ya Allah. Meni kos ramatuk kieu ya Allah. Nuju kirang sehat ya tuh guys. Tos samingguan kirang sehat. Ieu maksakeun kumargi emang kebutuhan. Harus nguploadnya seminggu sekali ya mah. Jadi sanggup teu sanggup ya mah. Aslina ya suara oge sebenarnya mah kurang raoseun ieu teh euy. Tuh dipikir-pikir mah. Dri atuh maju Dri, pindah Dri, maju. Ieu mah ulang jalan-jalannya sekitar Grand Apple gitu ya mah. Tempat wisata. Tah ieu bebengetan si kolot. Geus kolot tanya katinggalieun lagi. Jadi disebut kolot. Ayaan anjir pilana. Tuh. Ciga karosong tapi arayaan guys itu. Tuh hampura da ieu mah bebengetana ieu teh nuju kirang sehat jadi kos ramatuk kieu. Hampuraeun tuh. Anjing jadi lain glowing, lain aya mah euy aslina tuh astagfirullahaladzim. Kita pindah-pindah tempatnya guys. Jadi ieu teh luas Grand Apple teh lamun kudu dicaritakeun mah. Luasna kos naonnya dicaritakeun teh. Asli luas pisan asli lamun misalkan malam mah ieu teh kos horor guys. Nah, teu kudu jauh-jauh ke Jepang anjir tingali di dieu ge nu deukeut-deukeut tempatna kos di Jepang. Sok rek kumaha. Tuh guys. Enakeun keur popotoan mah, lain bohong ieu mah. Keur popotoan rada mantes lah cigana teh nya ieu mah. Orang pindah tempat tuh nge-reviewna nya ayeuna mah tong di dieu atuh da asa kumaha urang neangan di tempat. Ieu geus sepeda pokona namanya. And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless, And I ain't stopping, no I ain't stopping, I'm just getting started, let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet, a rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808, cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Stay up on my grind, that's my way of life. Nah, kembali lagi guys. Jadi hari ini tuh bebengetan aing kurang merenyoy kieu nya. Aduh. Rada kurang kondusif gitu euy. Cuaca oge. Soalnya tos hujan oge ya teh. Jadi ngupload lagi pokoknya mah
bisa rek hunting ya namanya hunting tong jauh-jauh teh sekitaran Cipanas gitu ya namanya untuk sekedar info cuaca ada disetelkan heula ya ku ayeuna kumari emang abdi bade ngevlog tadi na kitunya cap di teh sekedap lah setelkan heula rada caang tuh alhamdulillah sebenarnya ya cuaca rada mendukung oge nya setidakna gitunya henteu siga tadi aduh hujan bebeldagan we dinten-dinten ayeuna Cipanas kurang kondusif sebenarnya teh teh menuju kurang kondusif guys pokona mah ayeuna mah rada digaskeun nya bisa rek ulin gitu kageren we tuh loba nu hariman anjir lamun dipikir-pikir aduh eleh atuh anjing ku budak hariman budak oke hariman pirang urang teu nya urang mah 2 anjing jalu anjing kitu nama teu guys pokona mah kitu lur lah di dia teh baheula teh urang tempat olahraganya baheula mah di dia teh olahraga tah rame di dia teh lamun setiap hari Minggu di dia teh anu arulin anu olahraga main bola sasapedahan baheula mah sata acan brimob rame gitunya kadarieu di darieu tempatna olahraga teh sabaraha di dieu cuman dulu karena emang aya brimob dibuka gitunya jadi si posisinya jadi rameana ka brimob tah ayeuna mah sepi deui ka dieu teh paling lamun di dieu mah kur tahun baru hungkul kos kamari guys dah tahun baru enakeun asli itu di dieu baheula mah kageren teh lamun kudu dicaritakeun mah tempat mabal tempat hariman tempat ulin ka dieu teh nya bray kudu apal mah aslina tuh kolecer di luhur kolecer hungkul tuh da ngan jauh ayeuna mah ditutup tempatna baheula keur diajar motor mobil di darieu pasti mau ajar rauh di darieu guys da ieu mah sekedar infonya ieu mah pokona mah ti saya jeung si Andre dia atuh tong tegang-tegang teh ngata banget mani kitu anjing tingali da glowing dah anjing pokona mah enakeun pokona namanya sakitu we ti saya mah ieu mah hanya mengedukasikan saja ya jadi tong berlebihan teuing ya mah bisi can apa Grand Apple nu daerah Cipanas gitunya orang-orang baru anu nembe ka Cipanas nah ieu Grand Apple di dia tiasa tempat kangge bulan puasa oge ngabuburitnya ngan kade ulah dianggo teu ceureuh euy kebanyakan teh anjing sok dipila-pila atuh nya rumput masalahna kitu hungkul di pokokna mengedukasikan ieu mah keur ngabuburit enakeun we pokona mah aslinya enakeun moal bohong pokona tuh yakin moal ka dieu hayu atuh amang ka dieu tong nu tebih-tebih teuing da gratis ka dieu mah gratis dihareup lagi kurang nyapa satpam mukul halo pak kitu hungkul teu kudu balalelol moal diukeun acis moal ku si satpam oge kan setidaknya ulah dianggo teu bener lah intinya namanya soalnya baheula pernah bisa digarebeg enggeus sok digarebeg soalnya aslina lamun ka daerah dieu teh sok digarebeg satpamna Grand Apple satpamna good lah attitude-na hade gitunya maksudnya teh soalnya kitu teh ya kebanyakan digarebeg-garebeg teh naon sih namanya teh jalmi-jalmi anu marake acuk sakola gitu janten nya kitulah satpam teh sok lamun aya nu nganggo acuk sakola teh sok dituturkeun ku satpam teh sanes si satpam rek ngiluaneun lain kade ulah salah mengartikan nya sing kade satpam teh emang aya benerna oge urang ge baheula kitu lur ngarasa soalna ulah pokoknya namanya sakitu we ti pusat mah ti pusat ti kami nya ieu mah ti kami mah sakitu we tong balelol teh nya da lami-lami teuing mah nontonna oge jadi bosan pokoknya mah intina mah stay tune lah pokoknya namanya di channel orang ieu mah nya di channel Rian Akeo nya pokoknya mah ulah katinggaleun nya kabar-kabar info terbaru nah pokoknya sekedar info teh aning pokoknya namanya gitu we lah pokoknya namanya da teu bisa ngomong loba-loba urang mah aslina nu penting lah ya mah explore nya soalnya teu semua orang apaleun gitu nya pokoknya mah tong hilap di like di subscribe nah selain subscribe subrek urang mah beda di tibatur atuh udah kudu beda tibaturnya nanaon oge ulah disaruakeun pokoknya namanya sekitu we pokoknya mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.